sadaya rengse bagian ke-7 urang teraskeun bagian ke-8. Mangjaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan, salamina kaing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dongeng-dongeng ti Mangjaya Official oge mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Anu mana para mitra Mangjaya nuju ngahanca dongeng judulna Pancatunggal. Ai panca 5 tunggal hiji nya para mitra. 5 jadi hiji deh. Mangga atuh jangakeun para mitra Pancatunggal karangan Kileungsa. Atuh para mitra anu sami-sami ngabandungan dongeng ieu entang-entang hiburan pangbeberamana. Pancatunggal ieu para mitra anu mana Mangjaya ngaturkeun nuhun oge ka mitra-mitra sadaya bagi tanpa dukungan ti mitra terutama subscribe sareng loncengna para mitra ieu Mangjaya Official rupina para wargi hartos nama kirang naon kirang Abdol tapi umpama subscribe ti mitra tangtos Abdol ke tangtos aya subscribe aya lonceng ti Mangjaya Official ngawartosan ka mitra aya upload enggal. Ieu cenah Pancatunggal nu bagian ke-8 geus aya ieu cenah ye kitu tangtos ke masihan lonceng ka mitra. Kitu prosedurna aya kemungkinan lancar sareng teu tergantung kondisi sareng situasi. Wilujeng ngadangukeun Pancatunggal karangan Kileungsa dina bagian ke-8. Wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuk dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal. Para mitra ayeuna nincak bagian ke-8 dina akhir bagian ke-7 Surajaya manon teh maparinan tugas ka si Bohek. Namung si Bohek para mitra ngusulkeun sangkan dina nggoning milarian anu disejatea kedah ditangtoskeun waktosna cenah kitu para warginya. Kitu diandawisna para wargi ai Surajaya mah cenah naon teh beak bekel balik. Namung sabada ngayakeun para wargi sadaya pamikirna rupina si Bohek ngarasa abot. Tapi manehanana di waktos lamun teu hasil dina waktosna sangem nampi hukuman. Kitu para wargi. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal karangan Kileungsa dina bagian ke-8. Para mitra kaum dangu, Surajaya ngahuleng mikiran omongan si Bohek. Lila-lila kapikir benerna pok de Surajaya nyarita. Ayeuna kieu atunya mun maneh teu hasil dina jero 3 bulan, maneh kudu buru-buru balik deui ka dieu. Kahiji keur laporan ka kuring, kaduana keur nyokot deui bakal. Ngan wayahna mun ngidul teu hasil kudu init ngaler. Mun ngulon teu hasil kudu init ngetan. Kumaha kitu sanggup atawa henteu? Sanggup nya unu-unu pami kitu mah. Si Bohek bunga. Mun kitu carana maneh rek dibere bakal sacukupna keur 3 bulanan. Moga-moga hasil dina waktu 3 bulan. Mun teu hasil wayahna kudu init deui, kudu neangan nepi ka kapanggihna. Cek Surajaya ngajelaskeun ka hayangna. Mangga sun sanggup mah deui. Syukur sakitu we nya babadamian poe ieu. Jung geura tatan-tatan pikeun ngajalankeun tugas, poe isuk kudu init. Mangga den, mangga permios deui. Si Bohek amitan tuluy ngaleos init ngagedig muru ka pamonokanana. Bari mawa pikiran nu kurang teteg sabab nyang hareupan tugas kacida beratna. Kudu neangan resi kalajati nu can nyaho di mana ayana. Oge kudu ngalamar putrana nu can puguh karuhan. Barang joal ka tempat monokna dibagiakeun ku babaturanana. Kayaning Inta, Uman jeung Sakri malah mah Mangkayim ge aya. Sarerea kaget lantaran nempo si Bohek bangun bingung paroman alun. Kunaon Kang siga nu bingung Kang? Dicarekan ku dundungan Kang? Cek Sakri bari melong nu sejen colohok. Ari si Bohek gek diu. Tuluy ngarahuh bari nepak tarang red ka Sakri, ka Inta jeung Uman, red deui ka Mangkayim anu ngahuleng milu mikir. Alah, Mangkayim. Kitu deui nya ka sakur nu aya di dieu nya. Isukan kuring rek ini tinggalkeun tempat ye. Wayahna nya marane sing bisa dianyelekeun nya. Sing bisa ngarti kana kewajiban pokoknya mah ulah kudu diparentah ku dunungan nya. Ditundung maneh teh kitu Bohek. Sakri siga teu sadar. Biasana nyebut akang ayeuna maneh si Bohek curing hak panon molotot ka Sakri.
Cangri. Make pikiran saya ngomong teh. Ulah janji heuai we sia memang dewek teh bangsat make ditundung segala. Oh, hampura Kang, hampura lah. Maksudnya dipecat gitu. Sakri gugup nu sejen oloho. Lain deuleu. Dewek teh menang tugas bulan deuleu euy. Kudu lunta ka satu kebing jagat. Pikeun nyangan hiji resi nu jeung nengan kalajati euy. Nu matu di padesokan Parewulung. Eta resi jeung pacem-pacanyana can kanyahoan di mana ayana. Sarta can kanyahoan daya eueuna. Tapi kudu diteangan nepi ka kapangi euy. Da ieu tugas dewek berat euy. Isukan dewek kudu ini gitu. Kabeh ngahulang. Sabab sarua canyaho ka padepokan Parewulung. Kitu deui resi nu ngaran Kalajati, mangkayim narik napas jero. Terus nanya ati-atina keur. Naon maksud dunungan teh jang narik ngayakeun hubungan dagang jeung eta resi atawa kumaha? Lain ngayakeun hubungan dagang eta mah. Rek maluru putrana cenah nu kawentar geulis jeung endah. Moal aya bicanjingeunana pokona mah. Da eta putri nu rek dilamar ku dunungan teh kitu. Rek dijieun garwa cenah kitu maksudna teh. Lain dagang bari oge. Nati mana menang beja ngeunaan eta resi. Geus yakin kitu kagungan putra istri nu geulis resi teh. Sakekarang ngadenge mangkayim beuki heraneun teu ngarti kana kahayang dunungan. Oh bingung uling lah. Can yakin kana ayana buku. Sok sieun ukur dina impian we buktina. Sabab menang beja teh lain ti papada jalma cenah tina ngimpi kitu. Tina ngimpi. Sareng bohong atuh ngimpi mah. Sakri ngagak-gak seri ngageuh-geuhkeun kana pamadegan dununganana. Is. Kunaon ari maneh kri gagabah ngomong teh. Ulah kitu kadunungan mah bising dicepet pecat sia, mangkayim teu panuju. Lain kitu mang tapi asa pamohalan we bisa kapangi sabab impianna biasana ge riwan alias kembang nasare. Moal aya bukti ka cabe-cabe neangan lah da moal kapangi. Di saliwat mah dewek boga pikiran kitu euy. Tapi dunungan siga nu ngarasa yakin. Yen resi Kalajati teh nu calik di padepokan Parewulung, aya kitu. Buktina dunungan wani ngabijilkeun duit euy saloba-loba. Pikeun bekal neangan putri. Malah dewek dibere bekal keur 3 bulanan euy. Mun di jero 3 bulan can hasil ku dunungan dibere deui bekal. Kudu ini teh neangan ka tempat saja nepi ka kapangi we cenah kitu. Ceuk si Bohek Daryanaker. Ngabejakeun pamaksudan dununganana. Karita teh para mitra sadaya ngabejakeun pamaksudan dununganana ka babaturanana. Atuh ari ngadenge kitu mah sarere ge ngahulang taya nu nempas deui. Cak kulantaran kitu euy. Mimiti isukan sarere kudu ngarti kana kewajiban euy. Ulah kudu dijitah wae euy geus pada nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampak kitu. Kade sing ngaji-ngaji sia jeung waspada ising dunungan penuh. Sabab anjeunna teh nu gandung ka putri teh. Sok teh kaopan babakunya mah euy. Nu ngadengekeun unggut-unggutan. Memang geus pada nyaho kana adat pangadatan Surajaya nu sok babari ambak mun keur inget kapibojoeun. Geus kitu si Bohek nyarita deui. Imeuteun banyak dewek deui euy. Kade ulang ngajengkelkeun ka dudungannya. Ayeuna dewek rek babahna heula euy ngarah isukan karijung. Geus ngomong kitu masuk ka kamarna milihan pakaian keur babaeun. Diwadahan kana koja teu poho mawa pakarang bedog buntet gagaman. Manehanana para mitra paranti ngajaga diri. Kocapkeun isukna rebun-rebun kene si Bohek geus init ninggalkeun imah dununganana. Rek ngajalankeun parentah ti Surajaya. Si Bohek geus teteg hatena manehna rek bumela ka dunungan satekah pola. Initna si Bohek dijajabkeun ku pangdoa ti sarerea sangkan hasil nu dimaksud. Tunda lampahna si Bohek para wargi sadaya. Ayeuna nyaturkeun heula lalakon sejen nyatana di hiji tempat jauh ti lembur Cipelang. Pernah nangulon ayana di tengah leuweung jauh ti lembur anggang ti desa. Di eta tempat aya wawangunan sarupaning imah. Tapi laleutik ukur mah hikeur tiluan atawa duaan. Wangunan di dinya aya 4 nu hiji leuwih gede bata nu sejen. Sarta boga buruan nu legana kira-kira 100 meter pasagi. Eta patempatan dicicingan ku 6 jalma. Hiji awewe jeung 5 lalaki, beurang peuting tara arinca. Pagawean ngulik ilmu panemu ngalatih pancadria. Pikeun namahan kakuatan lahir jeung batin. Ari sabab nu kawasa di eta tempat hiji resi nu kawentar Gagah Sakti Mandraguna. Luhur ilmu jembar panalar, legok tapak genteng kadek. Eta resi jenengan Resi Kalajati kagungan putra hiji. Keur sumedeng rumaja putri jenenganana Nyi Partiwi. Eta resi kagungan murid 4 kahiji Ki Dugala, kadua Ki Jamparing, katilu Ki Banyu, kaopatna Ki Panyawang. Eta resi yuswana parantos
ngalangkung ti 80 tahun. Rambutna parantos bodas lir kapas kitu deui kumis jeung janggot barodas. Tapi cangker keneh sarta jagjagna ningan ngarora. Kawan tu sepuh kasipuh ku ilmu, aki-aki sakti cenah para wargi sadaya. Ari murid-muridna keur reumeujeunna balak kesenteng buta tulang buta daging. Rata-rata umurna teh kakara likuran tahun. Pangkolotna salawe tahun. Tapi lamun nilih kana dedegan masih gasarua, segasa umur malah dedegan ge sarua. Dina hiji mangsa Raji Kalajati nyaur ka murid-muridna nu opat. Torojol muridna darata ngadeuheus karsi Kalajati. Nu ngajemprak sila ipis paroman bear marahmai. Sorot soca cahayaan matak ajrih nu nyeng hareupan. Barudak ulah kaget sabab maraneh kabeh disaur teh. Disaur lain waktu, diangkir lain wanci teh di teang lain mangsa. Ari sabab aki teh aya caritakeun nu kudu kanyahoan ku maraneh kabeh. Ngan samemehna aki teh rek nanya heula kumaha pangajaran-pangajaran ti aki teh. Nah geus kapibana kumaneh? Na geus ngahiji jeung batin maraneh atawa acan. Kitu pilahir eta resi bari mencrong ka murid-muridna nu opat. Langkung ti payun abdi ngahaturkeun nuhun ka kersa resi nu parantos tumaros dina perkawis pangajaran. Abdi bingah margi asa langkung diperhatoskeun ku kersa resi. Rupi nu karaos ku abdi mah sadaya ilmu ti aki parantos nyerep kana ati sanubari. Parantos kapibana ku abdi sadaya. Kitu ta aki. Ceuk Kidu Gala ngawakilan sarerea. Syukur aki ge bunga harinya kitu mah sabab aya tapakna ngawarah jeung mapatahan. Teu matak gaplah jeung teu matak capek gawe, tapi naha bener teh barudak. Aki Kalajati neuteup ka murid-murid anu tilu. Nu tilu ngajawab bareng ngabenerkeun kana omongan Kidu Gala. Syukur mun nya mah syukur. Ayeuna kieu aki teh peuting tadi ngimpi ka imah aya nu ragrag ti langit. Dina hitungan teh aya bentang anu ragrag ka tengah imah. Ngan anehna imah aki teh ruksak. Malah mah jadi caang kahibaran ku eta bentang. Ta ayeuna aki rek nanya, nah alamat naon? Impian kitu teh cing terangkeun ku Kidu Gala. Kidu Gala kerum teu buru-buru ngajawab ditanya kitu lantaran kudu mikir heula nu lantir. Kawan tu ditanya ku guru sasak diuji, sanggeus teteg manahna pok ngajawab kalayantan. Hapunten upami lepat aki, abdi bade medar alamat impianan aki. Pek terangkeun sakanyaho maneh. Upami teu lepat mah eta impianan alamat kenging kabagjaan. Margi karagaragan bentang masae sami sareng kenging milih. Dina leresna ieu bakal aya patula patali sareng tuang putra. Jeung Partiwi maksud maneh teh juga. Leres aki milik Nyi Partiwi tos caket. Upami anjeunna parantos kagungan caroge baris kagungan putra pameget gagah. Kakiatan diri baris seberi kawaris ku kakiatan bumi. Bed bedas gagah ageng wawanen sareng kiat. Pokona mah nandingan gajah. Kitu numutkeun etangan abdi aki. Ceuk Kidu Gala teu asa-asa nyaritana. Siga nu geus yakin yen kitu nu baris kajadian. Ari aki Kalajati imut paroman bear marahmai lajeng ngalahir deui. Syukur maneh boga hitungan kitu. Perkara bener jeung henteu nya mah aki gitu bisa nyangtukeun angin Allah nu Maha Uninga. Da ayeuna aki hayang nyaho kana hitungan maneh Panyawang. Punten abdi saja medar alamat engimpen ki. Ceuk Ki Panyawang bangun asa-asa rek nyarita. Sabab jajantung bet jadi ratu. Pek bejakeun sakanyaho manehna kumaha. Etangan Kang Dugala leres pisan ka bumi aki bari sumping anu ageng milik. Nu tiasa diukur ku pangajiartos. Teu tiasa diukur ku pangajiartos margi kalintang ageng ajena. Sarta baris nyana kabagjaan ka kulawargi aki. Utamina mah ka Nyi Partiwi. Nanging upami anjeunna parantos kagungan putra baris lahir putra pameget. Nu bakal kagungan kagagahan sapertos nu kapibana ku abdi. Bakal seukeut paningalna. Boh lahir boh batin bakal kagungan paningal 7 ti kelentina sanes. Tak kitu aki. Jadi kitu nya. Ari ceuk pamanggih maneh kumaha jam balik. Geus bisa nyerangkeun dawa acan. Aki Kalajati ngareret kaki Jamparing. Nu diukna bari tungkul jung cengkat lalaunan. Aki abdi ngahaturkeun nuhun margi tos dipercanten kanggo ngiring medar eta impenan. Pami lepat mah kieu nu bakal nampi milik teh
Memang leres tuang putra nyatanya Nyi Partiwi. Nanging upami anjeunna kagungan putra pameget bakal kagungan ilmu lumpat nu teu aya tandingna. Bakal tarik naningan Jamparing nu leupas tina Gondewa. Sakitu eta ngan abdi teh. Ari hitung-hitungan maneh kumaha Banyu. Eta ngan dulu abdi nu tilu teu leuwih tina eta ngan abdi. Mung aya benten sakedik upami Nyi Partiwi kagungan putra pameget bakal ngagem ilmu banyu ti kudrat. Bakal kiat hirup di cai, bakal kiat heuleum dina cai nu lamina. Sakahoyong anjeunna oge salirana tiasa tiis sanggem meruhkeun panas geni. Kitu pangemut abdi maki. Ayeuna maka hati ku aki teh. Yen impian aki teh alus. Ngan disagigireun ti alus baris aya gorengna sabab geus jelas hitungan teh aya nu sarua jeung aya nu beda. Sarua palebah milik anak aki, ari bedana palebah mun boga anak. Baris menang ilmu nu adarane ceuk dugala eta budak bakal gagah sakti bedas jeung gede wawanen. Ceuk panyawang bakal awas panempona 7 kalieun tinu biasa. Ceuk Ki Jamparing budak bakal bisa lumpat tarik naningan Jamparing leupas. Ari ceuk Ki Banyu bakal kuat hirup di cai cara lauk meureun. Tah palebah dieu mata kariwang. Sabab bakal 4 rupa kajadian mangkaning aki sorangan geus boga hitungan nu tangtu bakal beda jeung hitungan maraneh kitu tah. Kumaha eta ngan aki teh Ki? Abdi mau penasaran hayong terang. Ceuk Ki Dugala bari mencerong hatena ratug tutungula. Mun teu salah mah memang ka imah ieu bakal aya hiji jalma nu mikahayang ka anak aki. Cohagna mah anak aki teh tereh boga salaki, tereh tepung jeung jodona. Mun anak aki boga anak bakal lahir anak lalaki sarta bakal ngabogaan ilmu nu ampuh, nyatana ilmu ngagayuh angin. Mun eta budak bener-bener lahir ku aki rek dingaranan si Bayu, sabab dirina bakal ngesajiwa jeung angin tah kitu. Para mitra anu mulia, murid-murid aki Kalajati ngahuleng. Ari sabab hitungan guruna teu sarua jeung hitungan manehanana nu hartina mata kleutik harepan. Ari nu jadi sabab eta murid-murid kabeh mikahayang ka Nyi Partiwi. Jadi dina nangtukeun hitungan sanyana mah bari ngabudalkeun kahayangna tapi teu wani langsung. Para mitra kaum dangu, murid-murid aki Kalajati hayang boga anak ti Nyi Partiwi sarta hayang gagah cara manehanana. Kunaon ngaharulang na teu percaya kana hitung-hitungan aki. Percanten Ki percanten pisan. Abdi mah ngahuleung so teh ngemutan anu bari sumping na jajaka ti mana nu bares kajodokeun ka Nyi Partiwi. Abdi mah sakedik kita can gaduh sangkian. Margi tuang putra tara tepang sareng jajaka sanes kajawi. Ki Dugala teu kebat nyaritana. Jajantung beuki ratug hate pating seredet era sorangan sabab rumasa boga pikir kadua leutik ka Nyi Partiwi. Kajaba marane opatan kitu meureunnya. Nu opatan na bareureum beungeut najan ukur sasiak ge. Geus kanyahoan ku aki Kalajati kawan tu hiji resi nu surti. Sarta seukeut paraosanana bisa maca kana eusi hate murid-muridna. Ki Dugala, Ki Panyawang, Ki Jamparing jeung Ki Banyu ngeunaan sahana nu baris datang ka aki ku aki can kanyahoan sarta can aya kelemengna tina batin aki. Keun bae urusan eta mah teu kudu dipikiran, urang pasrahkeun bae ka Nu Maha Kawasa. Ngan aya hiji hal nu dianggap penting ku aki, yen hidup opatan kudu waspada. Bisi aya bancang pakewuh mau ngamuk gajah meta di ieu tempat. Aki ngarasa hariwang bisi aya jalma nu boga karep hayang nguji ka ulang bari ngaheroan Nyi Partiwi. Tah kulantaran kitu perlu ngangkir hidup opatan teh bepelingan sangkan sarerea ulah kajongjonan teuing. Memang nu geus-geus mah ka dieu teh tara aya naon-naon. Tara aya nu kumawani ngaganggu sabab urang sorangan tara ngaganggu ka batur. Tapi ngoning hirup di alam dunya sok aya bae bare bedanana. Sok aya bae kariweuh anu teu disangka-sangka. Sabab hirup lir ibarat anu keur lumpat. Dina hiji mangsa bakal manggih ti tajong nu akhirna mata kelabu.
tapi anu teu lumpat ye moal luput tina cilaka. Upamana bae katubruk kuda kuno lumpat ya. Nu akhirna sarua matak cilaka. Jadi nu bager jeung nu jahat teh sarua bae di dunya mah teu boleh aya gogoda. Tah urang ge kitu sanajan tara milampah jahat oge ka batur. Cantang tu ayem tentrem salilana. Buat teuing aya nu rek ngajajal, buat teuing aya nu hayang nyilakakeun. Jeung sajabana. Jadi tujuan pokok tina ieu riungan, aki amanat ka hidup opatan kade sing waspada. Aki kalajati ngagelendut mepelingan ka murid-muridna. Sangkan sararea ati-ati jeung waspada. Kidugala sabatur-batur ngabandungan dari anaker. Sabab salilana satia satuhu kanu jadi guru. Tara aya nu wani baha. Ayeuna ge kitu sararea janji dina ati masing-masing gendrek nurut kana amanat guruna. Tah ngan sakitu ujung ayeuna mah geura ka tempat masing-masing. Engke mun aya naon-naon ku aki diangkir deui. Sumangga ki permios. Kidugala amitan kitu de murid-murid sejen opatan pating laleos ningalkeun aki kalajati nu masih keneh ngajem praksila ipis bari imut ngagelenyu neuteup ka muridna nu kaluar ti bumina. Kidugala jeung baturna ningalkeun guruna bari mawa hate nu tagiwur tepung. Sabab sieun kapiheulaan niat sieun karebut ceungceuman. Nu opatan ngarasa hariwang bisi bener-bener aya jajaka ti luar nu mikahayang ka Nyi Partiwi. Tapi can aya nu wani geruh anggur arasup ka tempat masing-masing. Caricing bari mikir neangan akal keur ngabudalkeun kahayangna. Ka Nyi Partiwi sedengkeun anu dipikiranana harita teh keur jongjon popolah di pawon nyadiakeun kadaharan keur bapana. Nyai kadieu sakedeung. Aki kalajati ngageroan, sora alon tapi jentre kadengena. Nyi Partiwi buru-buru nyamperkeun gek diuk dina samak, hatena ngarasa heran dumeh disaur lain waktuna. Bade aya pikeun saeunaon reuwah menira reuwas. His teu kudu leuwas dan nu jadi bapa teh moal ngareureubas ka anakna. Ieu mah digeroan sotre kaya picaritaeun nu teu bisa diingkekeun. Kahartos upami kitu menanging aya naon atuh bapa. Da tetep abdi meuni asara reuwas margi tadi teh ka kuping. Yen bapa parantos sawala sareng Kang Dugala sabatur-batur. Na aya naon bapa? Kieu Nyai sakumaha nu geus kanyahoan ku hideuk. Yen bapa teh geus sakieu kakolotanana, bapa geus boga pamajikan teh 2 kali. Kahiji rohimah nu boga anak 4 tapi anak jeung indungna maot akibat katelenggesan si bangsa teh. Kadua bapa teh boga deui pamajikan ka Aisyah nyatana indung hidup. Nu sarua geus tidar dunya alatan panyakit nu teu bisa diubaran. Jadi hiji-hijina anak bapa nu hirup sarta jadi kemang harapan bapa iwati hidup. Mun bapa geus nepi kana titis tulis bagja awak sigana nu baris nuluykeun tapak lacak bapa teh teu aya deui iwati hidup. Ayeuna kaayaan bapa geus sakieu kakolotanana geus cueut ka hareup geus tunggang gunung mun panon poe teh. Ari manusia teh geulis. Apantara aya nu megar manusia teh dina hiji mangsa mah pasti ngalaman maut. Da kitu kersaning Allah. Tah kulantaran kitu samemeh bapa dipunut kunu agung diala kunu maha kawasa. Bapa teh hayang mepelingan heula ka hidup mengpeung aya keneh kasempetan. Cek Aki Kalajati dari apisan. Bakatku hayang antem para mitra sadaya. Puguh katarimana ku Nyi Partiwi menemata keung lantaran bapana nyaritakeun urusan umur. Barang ngadenge caritaan bapana kitu, Partiwi tuluy nyarita. Laras bapa kitu pisan kaayaan bapa teh tapi naon atuh maksadna? Nah penting pisan eta teh kitu. Penting leuwih ti penting Nyai. Ari sabab bapa teh teu hayang boga turunan nu lemah, bapa mah teu hayang ninggalkeun anak dina kaayaan sangsara. Boh sangsara lahir, boh sangsara batin. Hiji bapa ngaharepkeun sangkan nu jadi anak pinangih jeung kasenangan. Sangkan jongjon dina ngajalankeun ibadah ka Allah. Mun hidup sangsara lahir tinang tu dina ngajalankeun ibadah teh loba barebedanana. Sok moal ngasampurna.
Tak kulantaran kitu bapak perlu mepelingan ka hidup sabab ayeuna mah geus tepi kana waktuna. Abdi seja nampi kana sagarupi piwejang bapak. Syukur anyaking syukur memang kitu harapan bapak oge. Kieu geura anyaking hidup teh ayeuna geus bisa disebut dewasa atawa geus sawawa. Geus meujeuhna mikiran pikahareupeun. Geus meujeuhna neangan keur pibatureun hirup. Sabab geus kitu kersaning Allah, geus kitu kodrating alam yen awewe kudu boga salaki, lalaki kudu boga pamajikan keur ngalengkepan kabagjaan hirup, oge keur ngemban tugas ti Allah dina nyebarkeun turunan. Tah dina hal ieu aki amanat ka hidup umat sing bisa-bisa milih, sing bisa nimang-nimangna. Mun aya nu kapilih ulah rusuh narima, kudu asak nimang-nimang heula. Atuh mun teu kapilih kudu ati-ati dina nolakna, bisi matak ngajaheutkeun kana hatena. Dina urusan jodoh bapak muarek bipilueun sagemblengna rek masrahkeun ka hidup. Sabab nu rek laki rabina oge hidup, bapak masa kadar sambung doa bari ngapi. Mohon kahartos lajeng kumaha? Nyi Partiwi rada deg-degan sok inget kana kajadian nu enggeus-enggeus. Dina mangsa ngobrol jeung murid-murid bapana. Ai terus namah kieu geulis. Ari nu jadi bapak taya deui nu jadi panyileukan, iwati hayang nempo anak pinanggih mukti. Tepang bagja di dunya jeung di akhirat. Kulantaran kitu bapak miharep mun hidup rek milih pisalakieun. Kudu nu alus akhlak, nu jujur, nu tanggung jawab, nu nyaah kana dirina jeung nyaah ka hidup. Nu takwa ka Allah, nu nyaah ka sasama, nu ngarti kana hak jeung kawajiban. Tapi bapak ge sadar yen milih lalaki kitu teh hese sarta teu niti 1000 hiji. Komo deui da milih jalma mah teu kawas milih buah, teu cukup ku diilikan kulitna, teu cukup ku diasaan rasana. Loba deui perkara-perkara penting nu kudu dilenyepan kalayan api. Pikeun angtukeun hal ieu nu penting mah ulah getah sarupateun, ulah rusuh teu puguh, ulah waka nyebut nyaah pedah karasabelana, ulah waka nyebut asih pedah katempona kasep, ulah waka pasrah pedah manehna beunghar. Eta kabeh merlukeun pamikiran nu taliti kalayan ati-ati. Perlu dibuktikeun heula nya henteuna. Mun geus aya nu kapilih umat sing bisa ngajaga diri, sing bisa ngadalikeun hawa nafsu, ulah boga sifat rayungan bisi matak nyilakakeun. Mun bener-bener geus aya nu cop jeung hate, geura cangreud masing pageuh, geura cekel masing cinek, talikeun janji pasini kalayan dibarengan ku kasadaran. Terus sing bisa nyekel janji ulah lanca-linci luncat mulang, ulah udara tina tali gadang. Mun geus kitu kudu tuhu, mun geus kieu kudu pageuh, mun geus janji kudu tigin. Tah kitu amanat bapak teh nu kudu diingetkeun. Aki kalajati neuteup ka Nyi Partiwi nu unggut-unggutan tanani ngarti. Katampi kateda pisan piwejang bapak bade diestokeun. Syukur memang kitu kahayang bapak oge. Ta ayeuna bapak rek nanya na geus boga kikineuan atawa acan. Na geus aya nu datang ka hidup atawa acan. Cing wakca balaka ka bapak. Teu acan bapak margi jajak ka ti mana numbi kahoyong ka abdi. Pan abdi mah tara lunta ti pakampungan tara tepang sareng jalma loba. Teu kitu geulis. Teu kitu. Sabab di dieu oge pan aya jajak ka mana tara aya nu wakca ka hidup. Atawa memang hidupna nu can aya kahaya. Aki kalajati bangun teu sabar hayang geura mangku incu. Teu pata aya nu wantun wakca ka abdi atuh abdi sorangan teu acan ngemut kana perkawis eta. Betah keneh ngulik ilmu can wareg nima kabisa. Cindak namah can aya maksad gaduh salaki. Tapi tina obrolan-obrolan jeung barudak nu opat. Ku bapak teh geus kajudi yen kabeh ge aya pikir kadua leutik ka hidup. Naon margina Pak? Kieu Nyai.
Kidugala ku bapa teh dititah mikiran alamat ngimpi. Ari jawabna bet ngabudalkeun niat hatena. Nu jelas hayang boga anak lalaki nu kagagahanana nurun ka bapa. Hidup ge meureuh nyaho yen kudu digudegala boga ilmu kadugalan, kagagahan, kabedasan, sanggup manggul batu gede segede leuit. Sanggup nalipak gajah nepi ka tibalik. Tah kitu kahayang kidugala teh. Naon hubunganana sareng diri abdi? Manehna nyebutkeun yen ka imah urang bakal aya nu datang hiji jajaka nu rek ngalamar hidup. Jadi jelas nu mikahayangna teh taya deui dianti manehna sorangan kitu tah. Di Partiwi ngahuleng para mitra. Manehna nyoba mikiran omongan nu jadi bapa naha kaharti atawa henteu. Sanggeus dipikiran rada lila tete lapisan omongan bapana teh aya benerna. Sabab ka manehna ge kungsi aya nu ngaharewos ngedalkeun eusining ati. Tapi teu dilayanan da memang can aya niat boga salaki. Kumaha nyai? Kaharti atawa henteu? Kahartos bapa nanging kumaha ari nu tiluan deui? Sarua dina eusi-eusina mah kitu. Masing-masing hayang boga turunan, hayang boga anak lalaki nu gagah jeung sakti sarua jeung manehna. Tapi abdi mah teu acan gaduh maksad laki rabi. Dina hiji mangsa pasti bakal aya kahayang. Sabab teu hade hiji awewe mun teu boga salaki kalayan dihaja. Laras kapayun matangtos abdi ge ngemutan hal eta. Tapi ayeuna mah moal waka margi can wareg milari ilmu. Asa seueur keneh kakirang. Mugi janten uninga we sareng ulah janten bendu. Aki kalajati ungeuk-ungeukan bari imut. Manahna bungah ngadangu ucapan putrana. Sabab beuki yakin bae yen Nyi Partiwi leuwih suhu diajarna, teu bosen-bosen neangan ilmu nu mangfaat. Geus nyai, sakitu we heula keur ayeuna mah. Ngan sakabe amanat bapa kudu diingetkeun. Sarta kudu dijalankeun. Soal boga salaki mah bapa ge moal rek maksa. Ngan mun engke aya nu datang omat. Sing apik nilik, sing asak nimang-nimang ulah getah sarupateun. Ku bapa geus kapikir yen dina hiji mangsa bapa bakal aya kariweuh di tempat urang. Nu matak bapa teh merlukeun mepelingan ka hidep. Mangapa sadayana bade diestukeun pisan. Satuluina para wargi Nyi Partiwi ngaleos di ka pawon. Nguluikeun hancana popolah di pawon bari mikiran omongan nu jadi bapa. Ku Nyi Partiwi kasawang deui basa ngobrol jeung Kidugala. Sababara poe katukang sidik pisan Kidugala mikahayang ka manehna. Ngan ngomongna can jentre masih keneh dihalangan ku Sindang Siloka atawa ku Sisiniran. Tapi Nyi Partiwi ge lain budak leutik geus bisa neguh kana maksud Kidugala. Sejen waktu deui Nyi Partiwi kungsi ngobrol paduduaan jeung Ki Pamayang. Mimitina ngobrol biasa lila-lila bet nyosok jero. Wani pisan nemerakeun maksud hate tapi ge sarua. Can menang jawaban pasti ti Nyi Partiwi. Kitu deui Ki Jamparing jeung Ki Banyu sarua geus nyoba-nyoba ngadeuketan hate Nyi Partiwi. Nemongkeun maksud anu tangtu yen manehna boga pikir kadua leutik ka anak guru. Matak bingung ya. Saha nu kudu dipilih sabab nilik kana rupa. Opatana ge ampir sababad kitu deui kana elmuna da puguh sarua murid bapa. Tangtu we sarua saktina. Oge mun aing nilik kana eusi hatena yakin sarua tinimanganana. Sarua mikahayangna ka diri aing teh bener-bener didadasaran ku niat nu suci. Tapi saha nu kudu dipilih? Kitu gerentes Nyi Partiwi harita. Geus mimiti dina hate perang sabil kudu bisa milih salah sahiji. Bari jeung ulah nimulkeun huru-hara di akhirna. Partiwi geus kasawang para wargi sadaya mun manehna milih salah sahiji. Geus tangtu nu tilu bakal panasaran nu akhirna aya kajadian nu teu dipiharep. Ari ayeuna bet aya basa kitu ti bapana. Beuki bingung Nyi Partiwi susah mutuskeunana. Kocapkeun para mitra Kidugala jeung baturna nu tiluan. Harita sarua keur malikirakan perkara jodoh. Sabab maranehanana geus rumasa mikahayang ka Nyi Partiwi. Katurug-turug aya kajadian kitu atuh jadi ratug teu puguh. Loba kamelang jeung kahariwang melang bisi buah hate kapiheulaan ku batur. Kahariwang bisi kikineuan milih anu lian. Akhirna Kidugala teh kaluar ti tempatna nyamperkeun ka saung Ki Panyawang barang gok didinya geus ngariung tiluan kumpul opatan. Da geuning akang ka dieu ya buru-buru lah urang badami.
Kipanyawang atoheun sabab rek badami opatan. Gek Kidugala diuk manehna heran nempo batur nages kumpul. Aya naon ieu teh sanyana kawas nu keur mikiran anu penting. Rek badami naon ieu teh? Kieu Kang, tadi teh apaan disaur ku guru lain? Nya terus kumaha? Kuring mah ngarasa hariwang we, bisi nyaan bakal aya jajaka ti luar ka ieu tempat. Rek nyieun kariweuh di tempat urang. Cikna ti mana kira-kirana jeung saha? Jeung sarta ira waktuna? Ceuk Ki Pamayang mimiti ngajak badami. Panon mencerong ka Kidugala. Ai ceuk akang mah urusan eta mah teu kudu jadi pikiran sabab lain tanggung jawab urang. Nu kudu dipikiran kumaha carana sangkan si jajaka teh teu hasil nepungan Nyi Partiwi. Narek dipaehan atawa rek dihalangan sina balik deui kitu. Kidugala leuwih hariwang sabab manehna nu pangheulana naksir Nyi Partiwi. Nyamun ku urang dipaehan tangtu guru bakal bendu. Sabab tindakan urang teu akur jeung tujuan guru nu palain nanyeurkeun kajujuran jeung keadilan. Oge hayang nancebkeun rasa kasatriaan ka urang sarerea. Jadi perkara kitu teh jelas bakal dibenuan ku guru. Nu balukarna moal pihadeun sarta teu mustahil mun urang bakal dihukum. Ki Panyawang teu panuju didikan jeung warahan ti Aki Kalajati geus nanceb yen manehna kudu jujur jeung satria. Namun kitu mah halangan we tu sangkan teu asup ka ieu tempat. Nya kitu ge teu bisa dibenerkeun sabab guru moal satuju petak kitu sarua jeung teh satria. Alias licik atawa bodas buntut. Ceuk Ki Panyawang tetep teu panuju para mitra sadaya. Ari kitulah kieu ulah mah geus ulah badami atuna naon capek-capek mikir barina oge. Dewek mah datang ka dieu rek nyarita ka maraneh tiluan yen sanyana Nyi Partiwi teh geus papacangan jeung dewek. Sarta ku dewek geus ditanyaan jadi nu bakal datang ka guru teh lain jajaka tiluan tapi dewek pribadi. Da kulantaran kitu maneh tiluan teu meunang kumaha wani ngaganggu kudu ngajujurkeun kanu boga kahayang. Gebeg teh para mitra nu tiluan ngarenjag reuwas. Sabab omongan Kidugala kasar oge jiga teu malire kana amanat ti guru. Yen kudu silih hargaan, silih asah, silih asih jeung silih asuh, kudu silih eledan jeung silih hargaan, tapi buktina Kidugala nemongkeun sikap sarakah mung kaganggu kunulian. Waktasna sae para mitra